peuting teu tiba daek hudang tahajud jeung diajar maca kitab. Eueuh nu berhasil nu teu prihatin kabeh jelema nu sukses, rek sukses jadi pengusaha, rek sukses jadi akademisi, rek sukses jadi politisi, lamun ku kuring ditanya pasti tukang tirakat. Tirakat teh naon? Kulo cileuh kentel peujit. Ulah ukur ngomongkeun giji hungkul. Sabab naon? Sabab dinu ilmu pendidikan aya intelektual ku aisen, aya emosional ku aisen, aya spiritualitas ku aisen, tritangtu dibuana, tritangtu diri. Artina naon? Aya kekuatan intelektual, aya kekuatan moralitas, aya emosional, aya kekuatan spiritual. Nu pangluhurna spiritual, sing saha nu ngawasa spiritualna sanajan intelektualna rendah eta budak bakal tepi ka pikiran nu pangluhurna. Mantake di Sunda cager bager bener pinter singer, kekuatan dina di ujung. Cager teu singer manfaatna, bager teu singer manfaatna, pinter teu singer manfaatna. Budak pinter pangadulan judol kan ieu kudu diwangun mentalitas. Nu kaduana saatos filosofi nembe simkuring nyaritakeun sosiologi. Sosiologi teh naon? Culture lingkungan urang teh cicing di mana ieu teh? Cicingna di mana? Di kota Tasik. Ari kota Tasik boga naon? Boga payung geulis, tembongkeun payung geulisna, meh katingali geulisna. Boga naon? Boga rajutan, boga bordir. Ngeus jadi trademark eta. Kabeh pagawe bajuna bordir, rajutan. Barudak sakola bajuna bordir, rajutan. Sadaya politisi bajuna bordir, rajutan. Payung-payung gelis jadi ornamen arsitektur penataan gedung, kantor, gang sadayana. Ekonomina mandiri sabab naon? Kabeh barang nu aya di dieu muter dibeli di dieu. APBD Kota Tasik kudu muter di Kota Tasik meuli produk-produk urang Tasik supaya naon? Lahir ekonomi kerakyatan. Kan lemur pakuan tapi terkenal kunjungan 30.000 saminggu tepan kulantaran dipinuhan ku payung gelis. Kunaon ku payung gelis? Keur peujeuh nu gelisna teu meunang atuh menang-menang payungna. Anu katilu landasan administrasi teknis. Administrasi mah nilai RAB, perencanaan anggaran, KUA, PPAS, RAPBD, administrasi. Tapi administrasi ulah jadi hiji tali jeung urang ngakang teu meunang. Administrasi mah alat cara. Kade kulantaran alat cara kade ulah muja administrasi. Sakali deui administrasi teh alat cara ulah muja administrasi. Hampir rata-rata ASN birokrat pemuja administrasi. Contohna naon? Panjabat sakola ge kudu S1, S2, S3. S hungkul, doktor. Sabab naon? Ngan administrasi jeung naon jadi doktor? Meh gancang naik golongan. Meh gancang naik jabatan. Lain jeung naon jadi doktor? Meh ilmu doktorna manfaat jeung masyarakat. Administrasi. Kulantaran administrasi resep ngumumkeun naon? Ngumumkeun hasil audit BPK. Alhamdulillah wajar tanpa pengecualian. Ai rakyatna teu boga beas. Jalan barutut. Administrasi asal alus we di administrasi. Lain eta mah cara, da moal bisa didahar atuh buku flash disk. Nu naon ka dituna ceuk masyarakat kudu karampa jeung karasa, kadeuleu jeung kareung. Naon hartina? Ceuk istilah administrasi kudu jadi input kudu jadi output, output kudu jadi outcome, outcome jadi benefit. Puncak dari administrasi audit adalah kesejahteraan publik. Kulantaran puncak administrasi audit kesejahteraan publik, pangwangunan kudu naon? Make filsafat Sunda we. Saeutik mahi loban nyesa, heureut neundeun sanajan pungsat bahan. TKD turun-turun, kuring sedih teu. Naon sababna? Aing diuji sia. Naon diujina? Baheula APBD provinsi 37 triliun. Ah kitu hasilna. Ayeuna APBD provinsi 31 triliun. Rarasaan leuwih 100 kali lipat tibatan 37 triliun. Taruhan. Keur jaman 37 triliun anggaran jalan pernah 70 miliar provinsi Jawa Barat. Ayeuna 31 triliun anggaran jalan provinsi Jawa Barat 3,5 triliun.
Nyen jalana arahna kumaha estetika. Lain ukur hot mic beton, lain kuring mah estetikna kumaha aya jalana, aya drainasena kudu puku ukuranana, aya tiang lampu PJU na, aya CCTV na, aya petugas kebersihanana. Kuring geus neta ayeuna rekrut petugas kebersihan jalan sing loba meh rakyat Jabar digarawe keun bae teu boga ijazah oge sabab sasapu malain make ijazah make leungeun. Sabab kota Tasik bersih lain ku S3 lain ku Cairoh tuh mantake di lingkungan kuring di lobaan jelema anu teu loba ting S2 S3 na aing mah nu bisa dititah we mamat tuh bener ke listrik dihareup tah anu SD mah lompat bener ke listrik ka hareup mamat itu tuh tingali susukan mangpet duruk-duk si mamat lompat mamat tak benerkeun itu jalan bolong mawa tatamalan ditamal mamat eta lalangit coplok dibenerkeun kentengna si mamat coba lamun mitah doktor bapak doktor iod iya saluran mangpet nitah deui doktor KS2 S2 nitah deui KS1 S1 nitah deui KSMA SMP nitah ka SMP, SMP nitah ka SD, lila teuing mere honor loba teuing nu dihonoran ku aing mending nitah ka si mamat langsung anggeus efisien. Efisien. Jadi urang nu boroga jabatan ulah legeg. Jawa Barat alus menang Dedi Mulyadi lain. Jawa Barat alus menang Mang Tatang. Menang Kang Totong. Gitu anu digaji sabaraha anu digajina 150 170 da eta nu digawe mah da kontraktor mah ngajar dog gue nyandung sawareh deui menyarandung da menang borongan kan ieu nu ngerjakeun mah dipotong ka kuring ka menyaho dinu RAB sabaraha sia mere honor 230 Pak Manor ai maneh narima sabaraha 170 nah ari sia tong borok ka nagara ka karyawan gitu nyaa ai ngomong agama ngajarkeun naon Rohman jeung Rohim cinta kasih pikeun kuring mah sanajan ngaku beragama ari gaji pagawe dikurangan mah ceuk kuring mah teu beragama iya dibenerkeun ditata kelolana butuh naon deui tukang las tukang listrik ku kituna Pemkot lamun ayeuna zaman efisien ulah kontraktual ganti robah-robah polana gerakeun eta tah tukang masang listrik, tukang las. Bila perlu di kantor Pemkot teh dihareupeun imahna las, setum, semen, tukang tembok. Naon sababna efisiensi teu make muter heula. Las nyeun tiang lampu, las ku sorangan, tungguan ku wali kota, ngurus beus we bisa, komo ngurus las babari. Beres. Kitu carana. Kuring mah kitu di tukang geuni mah teh tukang las aya. Ya menerkeun ieu AC ieu teu kudu meuli teangan tukang AC geus teu kudu deui make pihak ketiga lelang perbaikan AC pan biasa birokrat teh hirupna tidinya pemeliharaan rutin we dipelihara pasti AC anger pae rutin rutin mah administrasi dipariksa we belanja na tokona meunang ngecapcok ku sorangan tuna dinu laci emang aing teh nya nu kitu aing teh mantan bupati mantake apal ieu teknis kuring cikene ngalakonan perjalanan Kang Pak bade lewat mana urang lewat Wado urang cek sabaraha jam 3 jam setengah cek aing moal pasti 2 jam setengah naon sababna da geus alus jalanna kan ti lemur Pakuan Subang ka dia 2 jam setengah tapi kak mobil teh aya titut-titut motor aduh da ieu teh menghormati kuring teh tara eta teh dikawal make motor teh bising pabeulit jeung ambulan jadi di landai-landai ya. Tapi penghormatan di Pak Kapolresna hatur nuhun 2 di pan meni gaya urang euy kakara aing kunjungan dikawal ku motor 2 khusus kota Tasik beda ya bari jeung sok ngahurang kuring mah lamun dikawal teh sok mikiran budak nu mau motorna eta BBM na tinu naon nya posna cek urang teh sok ngahulang kuring masuk di pikiran bising dinu judul anggaranna eueuh judulna BBM jeung pengawalan da gubernur da eueuh judulna kan kitu pan pantek sok dipikir ka dituna geus dipikiran naon dilakukeun tong bejaan nah ieu tah ieu naon hartina ieu teh
tantangan akses tol Cisumdawu Jakarta terkoneksi ayeuna keun mikiran tol ieu make aya prosesna panjang keneh ieu we urang optimalkeun jalur jalan wado kayak kukuring naik terus ditataan sina geulis sina katata kariksa engke nu jalur Jakarta kayak kuring di vlog nggak ngaliwat ku Dedi Mulia di vlog ieu ka dieu di dieu aya ieu di dieu aya sawo di dieu aya ieu ngalet tah Jawa Barat baheula kuring dituduh ngarugikeun pariwisata cek kuring teh kuring daek pariwisata naik tapi nu datangna ulah budak sakola menang maksa golot nang nyembang emok mung ai ayeuna Jawa Barat 5 tahun terakhir kunjungan wisata tertinggi tahun ieu. Artina kebijakan ngeureunkeun studi banding teu ngeureunkeun ke pariwisata. Kebijakan deui naon deui atuh cenah eta Kang Dedi cenah nu rapat di hotel kudu diteruskeun ieu hotel rugi kae heula. Urang ngawangun infrastruktur nu anu alus, urang nata runtah tapi kabersihna, gedung-gedung kantor urang tataan, sakola urang tataan, make basic karakter kebudayaan Sunda. Engke naon jelema bakal ngalet, engke hotel pinuh ku kunjungan rakyat nu baroga duit, lain pagawe gugulungan wae di hotel. Sabab naon eta duit anu biasa pakai mayar hotel bisa pakai mangun SD, bisa pakai ngawangun SMP, bisa nyelesaikeun kemiskinan. Ulah urang rapat di hotel tilu poe tilu peuting ngabahas stunting, penanganan gizi buruk, nu gizi burukna mungkin buruk, anu ngilu rapatna mungkin gede, ungah poe dahar we jatah gizi buruk kumanehna. Kan ieu kudu mindset. Karena keberpihakan kaum mustada'ifin itu kuat di nu Islam. Jadi keberpihakan APBD nu berbasic Islam, nyata APBD nu berpihak ke 8 asnaf. Yeah. Nah, ku kituna pamitos kitu engke naik grafik ekonomi. Infrastruktur saya, layanan publik meningkat. Alhamdulillah geningan sanajan gubernurna can pernah perjalanan ke luar negeri dinten ieu Jawa Barat juara kahiji investasi sa Indonesia 77,5 triliun kuring tara ngomongkeun investasi tara Kang Dedi Mulyadi mau pergi ke Inggris dalam rangka apa investasi tara aing naon nu diurus di kuring Pak Bapak mau invest di mana ini butuh berapa luas tanahnya, sekian, hayo siniin berkasnya. Saya urus sampai kementerian, Bapak duduk di situ. Saya urus sampai pembebasan, Bapak duduk di situ. Biarkan saya yang melobi menteri ini, menteri ini, menteri ini. Saya maju paling depan. Biarkan birokrat gubernur yang menyelesaikan. Kenapa? Saya butuh pekerjaan untuk rakyat saya. Selesai. Jelema ngalamar gawe ribut puluhan ribu jieunkeun ku kuring aplikasi nyari gawe mimitina ukur internal Jawa Barat perusahaan ayeuna perusahaan di luar Jawa Barat tos ngakses meminta Jawa Tengah DKI Jakarta Kalimantan Sumatera cekuring teh perlebar make bahasa Inggris engke perusahaan asing cenah nyieun status sina ngakses ka rekrutmen tenaga kerja dalam negeri kan beres teu kudu ngalamar mamanggul maaf bari jeung dinyanyian lagu Iwan Fals sarjana muda engkau sarjana muda penripuh sistem make aplikasi set engke asup heula ditarima geus ditarima karek ngurus kelakuan baik karek ngurus kesehatan ditarima heula karek ngurus persyaratan ulah nyeun persyaratan heula ripuhnya teu boga duit nyeun persyaratan kan iya tugas naon sabab urang dipilih ku rakyat jadi pamimpin tugas urang naon ngabungahkeun ngalancarkeun tugas kita birokrat adalah mempermudah apa yang menjadi keinginan warga kita kasalajengna akses naon deui nu kudu diberesan ku urang pengaduan warga. Naon pengaduan warga, pendidikan gratis, kesehatan gratis di swasta 2026 aya beasiswa pemerintah kaum masyarakat miskin. Tapi rakyat orang unggal dinten kuring tah, unggal laporan teh unggal poe. Bapak naon cek urang teh. Disesar heueuh, reuneuna ku saha? Ku abdi, tapi ku naon?
komplikasi pun istri teh gaduh darah tinggi, akhirna janten ngembet ka mamana. Priyogi naon? Priyogi kanggo abdi bulak-balik ongkos ka Jakarta, rakyat. Naon deui urang Garut, aduh bapak ieu pun anak pendarahan dinu lutut, BPJS-na teu nanggung harga obatna pelna hijina 8 juta. Cek kuring teh transfer beresan. Naon deui Pak, sapa ieu kursi roda nya sok naon. Naon deui Pak, abdi dibegal, nek kaluar panonna teh dibacok ku begal. BPJS teu nanggung, heuh da eueuh. Kumaha bade kaciceno rengsekeun di dinya pamimpin hadir. Jadi lain minta duit ka rakyat reongan euran 1000 lain keun eta mah kuring geus jalan secara pribadi. Kuring minta ka birokrat lumayan 1000 sia daripada neangan WLC karaoke. 1000 tuh. Kirimkeun tuh di bale Pananggehan Gedung Sate Ngalet Cilemah masalah. Engke sim kuring bade memperlebar di wilayah 5 wilayah kantor gubernur wilayah. Engke di kantor gubernur wilayah dirinya aya ambulan, mobil pemadam kebakaran, kantor pengacara, dokter spesialis. Meh naon? Meh rakyat aing teu kudu susah datang ka gubernur masalah kabeh anggeus. Tapi kan Pak Wali Kota ge hoyong gaya. Kumaha engke di balai wali kota pangbukakeun layanan eta. Urang Tasik memeh ka abdi tiasa di dieu heula. Engke para lurah muka. Naon gerakan warga? Ayo warga rek partisipasi lamun jujur pengelolaanana bisa dipercaya rakyat urang mah pasti nuturkeun ka hayang pamimpin. Ieu cara. Nah ku kituna kulantaran ieu nu jadi kalakonan insyaallah Pak Wali sanajan warsih payun transfer daerah Provinsi Jawa Barat leungit 2.458 miliar kuring boga tekad angka pembangunan ku kuring rek ditingkatkeun 50% leuwih naik tibatan kamari. Carana kumaha? Rek prihatin we. Lamun kamari anggaran perjalanan dinas gubernur Jawa Barat ti 1,5 triliun atau 1,5 miliar turun ke 750 juta, ayeuna turun ke 100 juta. Tahun hareup mah aing cukup menta 25 juta satahun perjalanan dinas. Jeung naon? Nu penting mah ieu rakyat ka tataan, ka pakaianan, beres pendidikanana. Ieu carana efisiensi. Di provinsi engke moal aya snack. Moal aya makan siang, aya cai menang naheur. Duitna rek dikamanakeun? Pembangunan. Hayang ngawangun naon? Tah, hayang ngawangun jalan di Tasik meh beres sadayana, hayang ngawangun stadion cenah di Tasik, hayang ngawangun imah rakyat miskin, hayang ngawangun sakola, hayang ngawangun naon nu jadi udagan rakyat. Sabab kuring janji lamun batur mingpin Jawa Barat 100 tahun, sareng kuring mingpin Jawa Barat 10 tahun. Lamun batur ngawang mimpin 50 tahun, sareng 5 tahun kuring mimpin. Mun batur 10 tahun, kuring sareng mimpin 1 tahun. Ieu proses kudu percepatan sabab urang katingaleun. Kulantaran katingaleun nyawayahna meureun, pamimpinna kudu prihatin. Kulantaran kudu prihatin pamimpinna kudu kurucileuh kentel pejit, kudu rejin tapakurna, meh rakyatna subur makmur gemah ripah repeh rapi. Ieu cara. Tak tidinya engke urang bakal ngawangun nu disebat masyarakat Jawa Barat nu apanjang apunjung. Sakitu wae mudah-mudahan kota Tasikmalaya langkung nanjeur kahirupanana tadi teh langkung santun. Tah ku aing sia dibales sia pantuna. Algojo manggulan keusik. Tanjakan teu kataekan. Hayang jodoh urang Tasik, hanjakal teu daraekeun. Atur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampuras.